ripuh aing boga babaturan edan mah. Kaedanan awewe kieu tah aing mah. Aya naon sia budak ripuh-ripuh kitu. Alhamdulillah karumpul we duit. Ejeng memperingati kelahiran Nabi. Bari jeung hese ge pentana. Tapi aya we nu mere cepean mah. Kitu nyahun ieu nu mere cepe sigana man adoma maulidi kuntu sapi Allah yaumil kiamah. Sajalma anu ngagungkeun kelahiran Nabi maka eta jalma bakal disafaatan mungkin jaga di poe kiamat. Hidup cenah. Duit tengekeun nya Nabi eta lahirna gubrag ke alam dunia. Ngociak merakan jagat ngajadi merakan langit kecelu ke aun-aun ka pancar ka mancanegara tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah 22 April 571 Masehi. Tah nama lah sakieu mah atuh mudah-mudahan we warga nu nyumbang sig disapaatan. Gitu. Mungkin lamun teu salama engke ka 1441 Hijriah ieu. Si Uyut ka mana deui can nyumbang ieu? Rada hese eta mah budak. Aduh, yut. Wah, aya si gondrong ya, keur nyendong dang. Sigana jeung muludan ieu isuk. Diajakan ngopi lah koeng, sabari curhat. Drang, ngopi dong ya, aing mau kopi. Kopi naon? Biasa kopi pemuda. Mau kopi rante. Rajin lah, yang penting ngopi. Disudukeun heula, aing rek curhat ya. Rokona mana? Sia mah. Aing juduh kurang kopi bawa rokokan. Aing ngerokok tuh aya sabatang deui. Tenang rokok mah aya keneh ya. Mau di dieu. Neng geus dijodohkeun ku kolot eneng Kopi. Ese kunaon ngelamun bae? Gitu aing ya. Coba ya aduh. Biar aing. Biar kunaon ulah ngalamun bae kamari gahem aing ngelamun bae paeh ku tetelo. Jadi kieu drong ya. Aing tinggalkeun kawin ka bogoh aing. Aing geus bobogohan 5 tahun. 5 tahun. Enak umurnya berapa tahun? Aing karek ge 25. 25. Sia 5 tahun yang manehna. Heeh. Sia lebih hirup 20 tahun tanpa manehna berarti sia bisa melupakan manehanana. Terus aing kudu kumaha ieu? Sia bener bobogohan 5 tahun. Heeh. Sia bobogohan apa ngredit mobil? Kieu ye aing teh direstui ku kolotna, soalna kolotna gering. Aing Gering. buru-buru ngawinkeun. Aturan aing tahun hareup di kalamar manehna. Lain hayang dikawin kitu kunaon sih kolotna? Gering busan sia mah. Modal. Nyaho aing ge lah. Hah? Aing lieur ieu kumaha. Aduh, aing mah karunya. Kamu cantik banget. Enggak, sing sabar, ulah ngalamun bae. Aing ngingkeun duit dong dangheulon lah. Bisi leungit ya aing, bisi kuda demit atau ku tuyul dicokot. Ngeun deh teh. Aduh, teu mahi. Soalnya engke jeung isuk ye poe Minggu. Buludan dong dang. Asya ulah ngalamun bae aing mah aduh. Ripuh aing boga babaturan edan mah. Kaedanan awewe kieu tah aing mah. Aya naon sia budak ripuh-ripuh kitu. Ai sia gentong horengan. Ngopi sok tengah-tengah ki Bu Uyut. Ibu Uyut.
Kopi lagi serius tadi meureun ieu. Sia main lolodok bae kopi aing. Itu biasa. Kosoan. Wes. Dan karena nanti tadi ya. Iya yut. Bebaturan urang keur gageloan awewe. Ayo tuh. Atuh kabogohna dijodohkeun ku kolotna. Ai, pan cawokan kur teh ya. Ulah tuh. Terus segitu kumaha? Tanya bae ku sia. Hei, kumaha Nur? Beneran teh tah? Engkon dong. Oh, sama. Ai karunya amat nama kieu bae ti kurang mah. Mendingan geura pantun mah ya kuyut dibere pantun. Pantuna. Teh teh biasa. Baboko aya kan leutik, melak cabe diaurkeun. Cakep. Babogohan tila leutik, geus gede mah dikabaturkeun. Karunya sia. Jelema kagaloan awet teh kieu nya aing mah. Geunangan deui bae. Ya ieu teh. Oh, negara kieu yang lain saeutik nan ligar. Ena mah geuraneangan bae. Gitu. Pan sia kasep sakitu mah sedang lah. Sakitu mah beungeut teu goreng-goreng teuing. Heeh. Ayo ieu mah meski ti ditu kudu alhamdulillah bae. Gitu. Kumaha kira-kira siap teh naon deui? Jangankeun coba janda mah. Los anak dua aya tuh. Cuma ini boleh janda. Nah, udah ge. Asal liangan bae sia mah. Menul liangan onam. Pongpet meureun. Kumaha tah siap teu? Diantar kuyut teu. Sing isukan ge. Nah, tulung lamun bae namang anu geus manggeus bae eta mah. Heeh. Geurana deui. Soal Lah, segar anjing baik engkut baiklah. Kasih kemana? Kopi kau yang di bawah lah. Dari yang Kopi di kamana ngajadikeun? kopi pan kopi aing. Panang nyeduh aing. pokoknya duh kami. Tenang weh, tenang siap kawin, siap kawin. Toge kan toge. Tenang. Teu kawin pokona mah. Dijodohkeun ka batur, dijodohkeun ka batur. Kasihan deh lu. Bodo amat lah sialah. Aduh, alhamdulillahnya. Ada menekikeun bae ti uyut pantun heulan ge. Bobok leutik. Ai poho deui aing eta. Bobok aya.